Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil hamidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ayyuhal hadirin usi wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Hadratul kiram bersama kasepuhan terutami Sayyidi wa Sayyidina guru urang sadayana Pak Ustaz Ustaz Sandoka menuju di perjalanan. Ustaz ngaltur. Iya saya jalmi menyentumpul. Mohon namanya tadi sabar tapi menyampur tadi. Mudah-mudahan keingin kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala anjeunana di pauskeun yuswana. Oke, anjeunana mugi-mugi sing tami-tami kaberkahan dina ilmuna. Amin atuh Bu. Pangsepuhna, saha ieu pangsepuhna Abu pangsepuhna mudah-mudahan di pauskeun yuswana disarangan sehat walafiat, layan anger tiasa mayungan yang lingkungan urang sadayana kuduna anjeunana mudah-mudahan urang sadayana sing kagero nya kuduna anjeunana Abu mah tara kaberangan subuhna gitu benten jeung alas ya. Bulan cek oge Asep sadayana we mudah-mudahan ibu-ibu sadayana hadirin ahli pengawasan mudah-mudahan sing kenging kamuliaan kaberkahan dina ieu pengawasan anu dongkapna tina niat anu sae anu parantos bingpin tawasul sakur lancip terus anu apa toto pangkayuna dongkap atuh mudah-mudahan sing kenging karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sadayana terang henteu karunia ti Allah. Ibu terang kurnia henteu.
Ibu kurnia terang teu. Naon kan kurnia teh sanes toko mas kurnia. Sanes toko mas kurnia, Bu. Mudah-mudahan kenging fadol atanapi karunia ti Allah Subhanahu. Naon kurnia teh? Naon kurnia teh, Bu? Hari kurnia teh, hari karunia teh nyaeta pangasih Allah anu henteu di kawitan ku sabab amal anu sae. Lain ganjaran salat, gitu, lain ganjaran puasa, lain ganjaran ibadah, tapi kenging karunia ti Allah Subhanahu wa taala maksudna nyaeta bonus nya. Naon upami di ieu mah upami di headliner upami di dalam mah bonus di Allah Subhanahu wa taala. Nya sanes pada melan ganjaran anu sanes. Tapi karunia teh estuning Sri putih cakeran pangasih di Allah Subhanahu wa taala. Kalayan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana eta syukur urang sadaya tiasa mukatkeun kana pantol kariduan mantenna. Mudah-mudahan urang salamina sing ulah putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga urang sadayana digiring ku rahmat mantenna, dipapa ku rahmat mantenna di dunia dugikeun ka akhirat. Dahilah salawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam, ditetepkeun ka paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaais syafaat mantenna yaumul kiamat. Sarengkeun sareng jami-jami anu saleh anu kenging panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Utos kasampurnaan iman sareng Islam urang sadayana nyaeta tiasa sasarengan di dunia dugi ka akhirat. Amin. Hari anu sampurna mah biasana rokok, Ibu, rokok sampurna. Ibu terang anu jago henteu? Ibu terang anu jago teu? Hayam anu jago. Ibu terang anu sakti terang teu anu sakti. Anu sakti terang teu? Monyet keras sakti. Anu jago mah hayam. Anu jago hayam. Anu sampurna mah rokok. Tapi nya anu pang agungna naon Bu? Pangagungna gunung, seterus gunungnya. Tapi eta anu disebutan tadi henteu di parentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kudu ibadah. Nah, urang mah urang sadayana ieu dasarna aya di dieu teh lantaran nganugu kana parentah Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun tugas hirup urang sadaya anu dua. Tugas hirup urang sadaya anu dua perkara nyaeta kahiji ngalaksanakeun ibadah, kadua nyumbangkeun pitu itu tugas hirup teh aya dua. Anu kahiji iya kana budu, anu kadua wa iya kana nasta'in. Nah, ngawungkulkeun ibadah ka Allah sareng ngawungkulkeun minta tulung ka Allah eta tugas hirup. Anu mawi sakitu mudah-mudahan sakali deui urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala urang sadayana sing dipaparin kalancaran dina raraga ngalaksanakeun eta dua tugas pokok kahirupan. Nah, nya dua tugas pokok kahirupan da geus maot mah teu dipiwarang ibadah. Geus maot mah teu dipiwarang minta tulung. Naon margina? Hari eta anu di teras bakal kabagian berkah moal. Masuk. Hari di jero ya teh karosong, hari di teras. Ibu tos maot mah bade anu name sadinten, bade anu name dua dinten, bade anu saminggu, anu 2 minggu, anu sabulan, anu 2 bulan, anu 1 tahun, anu 2 tahun geus maot. Eta permintaanana ngan hiji ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon permintaanana? Ya Allah, abdi teh hoyong hirup deui sadinten ya Allah. Eta nyuhunkeun teh ka Allah teh jejeritana teh ya Allah, sajam we atuh. Atau teu saminggu oge sadinten, teu sadinten atuh satengah dinten. Ya Allah, permintaan teh hiji. Saur Allah kumaha? Ka eta anu geus maot. Deuk naon
Deuk naon jeung balik deui ka dunia segala. Ya Allah, deuk naon? Ya Allah, lamun Gusti ngerasakeun ka abdi tiasa hirup deui sadinten we abdi bade sedekah hiji bade sedekah ke rumah sampeun keur hirupna pedit sigana mah pasti abdi teh bade mahanan malah mah ka ustad ka ajengan da geus mah bisa mahanan berarti anu henteu mahanan geus parahai eta jelema hah ayo pada disebutkan baik tiga nya bongana nah kana hirup kana disebutkan baik bongana teu mahanan nah teu mahanan iya kayak puluh urang bacakeun kok sing geuring heula aya urang a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Fayaqulu maka ngomong eta ahli kubur Rabbi nun Gusti laula akhartani upami teh ama Gusti ngahirkeun ka abdi ila ajalin qarib nyarantekeun ka abdi lanjut kana waktu anu sakedap we dina tafsirna mah desa dinten dari dinten paya pa asadaqa maka abdi bade soda bade dipapai lagi mah dibarek-berek abdi nah dibagi disawer terus lah detik karesekan ku abdi dibagikeun anu ieu wah aku minas jeung abdi bade panggeulaan meme waktu meme adang geus boga wudu abdi mangke lamun hirup deui teh kadongdor atuh geus mawar adongdor anu mawi moal tiasa bu saleueum basa saupamina diperingatkeun tapi aya kaingetan nu harirup kanu geus maot ahlina kulawargina atanapi putrana aya kaingetan teh ku ngajalankeun amanat ku ngajalankeun kasayan anu sesuai sareng kasayan anu sesuai sareng kabeuktina ahli ku terus almarhum pun bapak ngamanatkeun umat kudu daek ini kana pengajian. Nah, otak lain kasih beuring mudah-mudahan pahalana ngocor ka ajeuna. Sabab beukieun. Amun jalma keur hirupna daek maca Fatihah, dikiriman Fatihah nepi kada beukieun. Amun jalma keur hirupna daekeun osok maca sholawat, dikiriman sholawat bakal dugi naon sababna da beukieun lamun jalma keur hirupna atana pinuju aya keneh keur hirupna osok wiridan terus dikiriman wiridan bakal dugi da beukieun lamun jalma keur hirupna ayeuna daek dikir terus dikiriman tahlil bakal dugi da beuki kumaha lamun keur hirupna teu beukieun dikir teu beukieun tahlil atuh moal tepi masih tepikeun ka mana oge moal nepi da teu beukieun nah dikir nya da teu sakarpen moal keur hirupna tara si beungeut keur hirupna tara ka masjid ayo moal beukieun da jajarita eta nu tara ka masjid pas digotong tara ka masjid teh jelema teh tara salat digotong nepi salatan di masjid anggar geus foto da masjid teh keur hirup ge tara urang mah jajarita ngumul ya jajarita ngumul emang murukan ada cek karpet bisa jelema tara ka masjid cek karpet eta ngomong eta karpet ka mana wae atuh
Cek karpet nya man ka mana wae atuh naon sababna sabab eta keur hirupna tara kamas aya kabagian teh tadi jadi upami ayeuna karesepna eta ahli kubur teh supaya naon wa ma alatnahu min amalihim min syai wa ma alatnahu min amalihim min syai hatosna komanya kadasan pun bapak mah teu asa-asa ngomong ka abdi mah mugi we kerasa syariatna ti ibu-ibu ti abu ti dieu sadayana mudah hakikat ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pun bapak sing aya panghampura Allah Subhanahu wa taala kaminya da kewajiban dan geus maot mah moal bisa hampura moal nyaku anakna jadi wakilan gitu anakna wakilan kira-kira ibu ngahapunten ka pun bapak teu ngarep betaheun nya ngahapunten atuh ngarep betaheun nya alhamdulillah betaheun teuing-teuing nah atunya kita mudah-mudahan dicaangkeun di paku ibu hoyong caang di pakuburan hoyong we caang di pakuburan ari ajengan teu dibahanan bohlam Saur Kanjeng Rasul al-qabru dzulmatun. Ari kuburan teh eta kuasiro juha la ilaha illallah. Ari keur nyaangan eta kuburan teh la ilaha illallah. Ari sahih rawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta anu mana nya eta netepkeun kana kalimat thayyibah sebagai kana kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagai cacaang di pakubur. Untuk kieu ibu tugan anu nyaangan di pakuburan teh pilih henteu. Anu nyaangan di pakuburan teh TV henteu. Atanapi HP Samsung henteu. Nu nyaangan di pakuburan teh la ilaha illallah. La ilaha illallah anu mana? La ilaha illallah anu sok dibaca. Anu sok dibaca dina tiap-tiap tepan dina tiap-tiap waktu anu sok seueur dibacana anu sok seueur maca la ilaha illallah kumaha cenah upami tos pupus dipamacakeun ku anak kincuna atanapi ku keluargana ku tatanggana kumaha ta eta mah cacaang kene saruangan nyolok mah nyolok di batur nya ari itu mah masang sorak tah di pakuburan teh cacaang urang teh caangna listrik di pakuburan teh beut nyolok atanapi ada masang sorangan bahasa ibu lamun dibacakeun ku batur misalnya kieu dibacakeun Fatihah. Dibacakeun Fatihah. Kumaha dibacakeun Fatihah teh? Khususon ila ruhi. Kitu nya khususon ila ruhi ahli Al-Fatihah. Dikirimkeun we Fatihahna teh ari nu ngirimna teh salat subuhna kabeurangan tepi moal. Moal teh salat. Teu salat. Kabeurangan. Tepi teh lamun salat. Gitu. Ayeuna khususon ila ruhi di papayana guru-guru hidung bapak ari Fatihah dikirimkeun ari nu ngirimna teu salat atuh moal nepi atanapi deuk jarah kana ari deuk jarah ka kuburan deuk tawasul ka pakubur ka anu ahli kubur ari jeung salaki teu wau ari jeung mitoha teu wau ari jeung besan teu wau atanapi jeung besan pake tren atuh mah nepi kami nepi sarua aja eta paralon teh eta teh keur nyuling cai ari paralonna bocor nepi moal kana toren moal tah anu mawi dina lesan ieu dasar latar belakangna ibadah anu kurang di bidamel justru kedah didangdosan heula kedah didangdosan kedah diolang heula kedah diandir heula upami cai mah kedah seueur dangdosanna dan seueur dangdosan loba pisan omeanna. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan riungan sarupi kieu simonan kana rahmat Allah manang kana naon deui kana panghampura Allah kana rahmat Allah kana kabar kana rizki moal kana rizki kana naon deui atuh bantuan
Ibu-ibu sok mantuan kan? Mau baik. So, iya ngariung sarupi kieu teh nyaeta ngonang. Kana pangampura Allah, kana rahmat Allah, kanyangan Allah kadeudeut Allah, kana naon deui? Kana rezeki, kana naon deui? Kana kabar, kana naon deui? Kana kesehatan, kana naon deui? Nah, kana kamanfaat, ngonang kana kamanfaatan. So upami urang rek ngonang rahmat Allah, rek ngonang dekonang rahmat Allah nya keras-kerasa ngariung dina kasae benten sareng anu ngonang bencana keur bararea alhamdulillah aya kitu nu ngonang bencana kabalatah dengan kiwari mampu jadi aya anu ngonang rahmat jeung aya anu ngonang bencana nu kumaha ari ngonang bencana cenah ya jalma anu ngonang bencana salah sawiosna bu ngonang bencana ngonang picilaka lempang di satengahing jalan ningali aya lalaki jeung awewe keur paduduan cek eta jelema anu lempang ngan kitu we kalakuanan bener ngan kitu we kalakuanan teh nya si eta mah ceuk eta anu leuh ka eta dua jelema awewe jeung lalaki anu keur gegentetan padahal kan si eta teh can kawin tapi nah gegentetan jeung awewe pakaleng-kaleng jeung awewena nyarane kana ieu kana tata eta lalaki maning hirup maning si aing we turutan ceuk anu naon ceuk anu ngaliwat maning si aing we turutan jeung kitu ge omong moal kowe ngan di dinya we cenah nah teh fungsi lila eta aya kapal aya parahu eusina genep urang dilalok aya we kopi kapal api disebutna teh wajib kopi kapal api makal bu ya nah kopi kana kapal api makal di eta kaacan kopi kapal api mah cenah deui kopi liong canak di Bogor Pak Ustaz belum nanya kopi ieu aya parahu dilalok mangkaling anu hamil dina eta parahu teh aya genep urang eta jelema anu keduaan jeung awewe ya jeung teh ka ditu nulungan eta dina parahu beunang limaan salamat godlong beunang limaan ceuk eta jelema ajengan kiai da ajengan teh ajengan tuh saurang deui tulungan tuh kusia tulungan tuh saurang deui lamun nya maneh leuwih alus dibantah urang tuh tulungan saurang urang mah geus nyalametkeun 5 urang saurang deui itu bisa ngapal eta awewe melong lain melong wae eta awewe anu dikeukeupan ku urang eta teh indung urang teh karek saminggu ditinggalkeun ku bapak urang gitu ya nya dibawa ulin ka dieu datang ka beberah lain keur bobogohan aing teh cek eta jelema teh tuh eta bu eta menang bencana nyangka goreng ka batur teh menang bencana nah ieu urang di dieu dina pangaosan ieu teh lain menang bencana kade tapi lain menang ajab tapi menang rahmat Allah Subhanahu wa taala dina hartos urang sadayana nyaeta henteu putus harapan dina rahmat salilana ngarep-ngarep kana datangna rahmat sareng pitulung Gusti Allah syaratna nyaeta sok
bisa teu alus sangka. Nah, gitu ya. Tadi ke bujang-bujang kanu hirup, kanu geus maot oge kudu alus sangka. Naon saeueuna sih? Aya ajengan yo. Ajengan kiai santri na Jawa. Pasantrenan jegir. Tapi pae asup neraka. Naon sababna? Pahareup-hareup imahna jeung bodor. Eta ajengan balik tina onangan jam 1 peuting jeung santrina. Barang ari bodor balik di kafe. Make rok nyalenan kantong leutik, rokna teh sareng kantong bisa segitu. Rok mintul teh aku. Eta ajengan barudak santri tuh tinggal di bodor. Karek balik tuh tinggal di kumarane bodor karek balik ka santrina teh. Nya ari ceuk burukeun buka pantong. Ceuk bodor teh tuh tinggal di ajengan karek balik ka budak-budak teh. Ka budak-budakna da boga budak bodor teh. Nya tuh ajengan karek balik. Tapi kan kadang sare eta bodor teh inget bae ajengan teh. Ari ajengan tapi kan kadang sare reukeun inget bae ka bodor teh. Nya santrina reco ngomongkeun bodor. Gitu ya. Akhirna kumaha? Pas giliran eta ajengan keur sakarat inget ka bodor. Keur sakarat inget ka bodor. Pae asup neraka. Ari bodor. Ieu geuning kerasa teu bisa nelempang mentakeun itu ka ajengan. Goblok. Deuk maot eta bodor inget ka ajengan. Alus mana? Alus ka ajengan mah deukeut ka Allah dijabah doana. Pamentakeun saya urang doakeun ajengan kitu bejakeun tiga amplop. Yang beri amplop bodor eta ajengan. Eta ajengan teh bari disakuan nuhun bodor. Jadi eta kumaha jeung kurang ingetna. Nah, dina rasa ieu urang sadaya kantaran di bumi masing-masing, terutama dina pangaos. Dina pangaosan. Kade urang bisi ngarendahkeun karena daya pikir urang teh rendah. Contohna ongkoh dina pengajian tapi inget teh ka bodor. Gitu. Ayeuna mah eueuh bodor eueuh. Kapungkur mah aya dina kurupuk kapros. Kurupuk naon eta ngaran? Kurupuk bodor. Ngaran teh kurupuk bodor tah. Nah, eta aya fotoan di dinya baheula. Nah gitu. Aya bodor aya tah apa naon bodor. Nah gitunya. Jadi saur Allah istahyu sing era atuh maneh maraneh kabeh hak ku Allah saur kanjeng Rasul hak wal haya kalau era anu sabener wa kaimana stahi min Allah huma ya Rasulullah abdi kudu izin ku Allah anta fadarrasa wa ma hawa sing bener ngaraksa ngajaga pikiran maneh bisi terjerumus karena pikiran anu gone gitu. Intinya wa anta fadol batna wa mawaan jeung kade eta ulah sagala di wa kaget jadi beuteung mah moal karasa kume jeung tanyakeun ka Roma. Oh. Maksudna wa mawaan teh nyaeta hate ulah nekadkeun kana yen Allah teh geus teu nyaah. Maksudna dirinya wa mawaan ulah nekadkeun kalau teh geus teu nyaah ka urang mah atawa anak teh geus teu nyaah ka kolot misalnya ditekadkeun. Nah, ku urang teh atapi Allah teh geus teu nyaah ka urang mah loba dosa misalnya. Nya gede mana rahmat Allah jeung dosa maneh? Nah, maka saur kanjeng Rasul ulah maot arajeun kabeh sancan anjeun alus sangka ka Gusti Allah sancana anjeun yakin kana yang kanyaah kadedeun Allah, kanyaah kadedeun Rasul eta leuwih gede tibatan dosa anjeun. Nah, lamun jalma anu sampurna imanna teh Bu, anu nekadkeun kana yang rahmat Allah leuwih gede tibatan tibatan rahmat Allah teh leuwih gede tibatan dosa. Nah, arek sampurna iman. Nah, ya rahmat Allah
Bahkan rencana Allah lebih baik tibatan usaha tibatan usaha urang sok aja urang geus sabulan menang sebulan menang geus bisa dipastikan lah bulan ieu menang bulan ieu menang ada orang digaji misalnya anggar rezeki ti Allah lebih alus naon ngaranna teh PNS tak terangkan berbaca pernah singkatan PNS terang singkatan PNS tuh PNS terang pegawai negeri. oh nih PNS naon artina P neangan ku sorangan P neangan sorangan ada PNS PNS teh P we neangan sorangan gitu PNS giringan PNS naon PNS teh P neangan sorangan ulah hayang dipangneankeun ku Pak nah barang ibu sadaya anu mana eta tadi widekana tadi eta kiai anu namina Syekh Hasan Al-Bisri Syekh Hasan Al-Bisri eta sujud ke Allah Subhanahu wa taala anu mana langsung ke tidinya teh ya Allah mugi Gusti ngarasa kana jalan pikiran abdi supaya ulah nganggap nganggap nu tadi teh ingan pitulung Allah mah datangna di mana? Jadi ngonang rahmat, ya ngonang rahmat dek kali dua itu udah perkara. Kurang teh dek ngonang rahmat Allah, dek ngonang keberkahan, dek ngonang rahmat, dek ngonang ajab, segitu. Lamun ngonang ajab, ngonang penyakit, ditetapkan ibu ditetapkan we dina hadis atau dina Al-Qur'an, parantos ditetapkan kalimah para gingonang nyaeta rahmat sareng kaberkahan nyaeta cekap ku kalimat thayyibah la ilaha illallah eta teh kalimat upami dibaca manang roh nyingkakeun azab nyingkakeun bencana di mana dasarna boro-boro bencana penyakit ibu kiamah wae eureun misalna poe isuk teu kiamah moal jadi bu saur Kanjeng Rasul poe isuk teh deuk kiamah deuk turun azab deuk turun bencana moal jadi lamun poe ieu masih keneh aya anu maca la ilaha illallah di mana dasarna hadis tawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta la takuna fi wajhil abdi man yaqulu la ilaha illallah mual turun mual terjadi kiamat mual terjadi bencana mual terjadi karibuhan anu mimitina dimimitian ku anu dimimitian teh ku karusuhan di komplotan setan iblis dan setan lamun masih di alam dunia ieu masih kena aya jalma anu ikhlas ngaikhlaskeun dirina kanggo ngaoskeun kalimat thayyibah la ilaha illallah mualaf terjadi kariruhan karusuhan hantenan ibu-ibu mah ibu awewe mah bu ibu-ibu mah bisa jadi pilot teu kudu sakola bisa jadi pilot bisa jadi pilot kumaha pilot pergi kapal pilot ibu terang pilot teu kudu sakola teu kudu disertifikasi ibu naon cenah cirina ibu mah lamun keur ngamek eta piring sok terbang hiber sungguh ku ibu-ibu lamun keur ngamek gelas wah eta ibu-ibu atanapi awewe nu kitu eta alus lamun jadi pilot bisa menerbangkan piring atanapi jadi timsar bisa nyelam ka jero laut nah, ibu-ibu mah bisa jadi timsar, nyelam ka jero laut, lamun aya nu ti laut teh. Sat di sungai April di ditu tuh di Swiss. Sat di laut lila teuleumna.
Namun sirina, eta lamun ka warung sok lila tilelep. Kaman ayeuna sia. Oh, tilelep. Ka warung piramid meuli uyah. 2 jam tilelep. Pisahan tilelep nama. Eta lamun jadi tukang nyelam aus. Kudu sekolah. Ibu-ibu mah nah iya. Kumaha we ngaji mah asep atuh nu penting mah bari cek tadi oge nya. Nah gitu. Para ibu sadaya. Utamina dina raraga urang silih kuatan atanapi saling menguat. Iman teh itu moal kuat ku sorangan. Moal kuat ku sorangan ngarada kuat gitu moal. Tetapi iman teh dikuatkan kuno sejen Bu, dikuat siling kuatan, saling menguatkan gitu ya. Saling menguatkan kumaha maksudna. Jadi keimanan urang sadayana kadang mereyogikeun bantuan tilu saneh. Contoh eta pepelakan teh moal alus jadina kusora ngan bungkul ku gemuk anggar pepelakan oge cap dipelak anggar ngabutuhkeun gemuk ngabutuhkeun naon deui ngabutuhkeun naon Bu ngabutuhkeun obat semprot gitu ngabutuhkeun naon bahkan aya nama kudu ngala awi geuningan keur naon sia awi eta keur ngagebuk kucing naon keur awi terus tali geus di ditu na keneh ge geus di ieu geus diamparan ku plastik geuningan meh dipelak oge tah eta teh nangtungna kuatna kaimanan teh pepelakan urang dina raraga ngurus kaimanan teh nyaeta memerlukeun mereyogikeun bantuan terus henteu lamun cap we da urang iman urang mah teu merlukeun eta saling menguatkan. Jadi saling menguatkan keimanan. Contohna nya sapertos eta pepelakan maka ibu setiap pepelakan eta henteu ujug-ujug buahan, henteu ujug-ujug gemangan, henteu ujug-ujug diala teu. Pak melak pare jauh kene Kang Ala geus beak sabaraha ngaramet mah. Jauh kene Kang Ala modal geus beak sabaraha jeung kala jeung teu. Gitu nya. Tapi urang ulah putus harapan tina rahmat Allah nyaeta saling menguatkan teh. Nya, tadi nalasan ieu intina dina niat saya urang hadirna dina tiap-tiap pangaosan bunya dina tiap-tiap pangaosan hadirna urang dina tiap-tiap pangaosan teh eta teh ngarupikeun hiji cara keur nguatkeun kaiman atuh teu ti na pangaosan perlu kemuatan terus digawe perlu kemuatan iman. Lamun hiji pagawean hiji niat jeung pagawean urang dipigawe lain tujuanna nguatan iman keurna naon atuh nya keurna naon lamun teu matak nguatkeun mah kana keimanan urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilna kapetik hasilna kala buahna tina keimanan eta teh nyaeta ceuk tadi teh kumaha cara ngurusna. Nah ari heng teh digemukna teh beut lain ku eta pepelaka eta cabe teh digemukna teh beut lain ku gemuk cabe. Kalaka digemukna teh beut ku gemuk. Kumaha? Jadi gemuk cabe digemuk ngamelak cabe gemukna ku gemuk semprot cabe. Nyemprot cabe kudu ku semprot cabe. Gemuk jagung kudu ku melak jagung kudu ku gemuk jagung. Lamun salah gemuk bakal kumaha? Atarapi jelema salah obat kumaha?
Jelema overdosis salah obat jadi rengek kali itu nanti sedih kayak enak plak cengek plak cabai rengek eta teh salah salah ulah bakal nyalahkeun kana cabai bohongan anu bogana salah mere obatna salah ngagemukna nah salah kumaha nya dapat oge ku tai hayam heungan tai hayam nu dipake ngagemuk tai hayam anu dipake ngagemuk cabai maneh mah eta hayamna osok modal dimasigit jadi rengek Lahu enggak. Jadi salah ibu. Jadi iya teh orang teh pepelakan anu utama melak keimanan supaya eta keimanan teh tumbuh secara subur, secara berkembang, secara melak keimanan dina hate anu eta keimanan teh hayang tumbuh secara normal atau nanti secara kapetikasionan kayaknya kalah wayana digemukna ge kudu gemuk iman. Nah kumaha cara ngagemuk iman teh ku dangdut koplo atau ngagemuk iman teh bere lain banyak banyak ngagemuk iman koplosan salah ngagemuk. Ari maksud ngagemuk, ari maksud dekuatan iman tapi kalah ka nya macam ngagemuk iman kumaha cenah ngagemuk iman atuh siap urang siap ngagemuk iman siap kahiji ngagemuk keimanan ari sok ibu ari ngagemuk keimanan kunaon? Kahiji ngagemuk keimanan teh ku apa? Kudaek ka ngaji daek ke ibadah. Ibadah. Kahiji ngagemuk keimanan teh nya eta ku Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah ku silaturahmi. Jadi ku daek silaturahmi iman teh bakal kagemuk silaturahmina ka jalma anu naon cenah silaturahmi teh sasalaman dipapai lain silaturahmi teh nya eta nepungkeun kanyaah jeung kadeudeuh kawelas ka asih titipan ti Gusti Allah dibikeun kanu sejen. Ya, silaturahmi jeung saha cenah silaturahmi teh? Jeung urang kidu, jeung urang kaler, jeung urang wetan, jeung urang lain teh jeung indung sia, jeung bapak sia, jeung anak sia. Silaturahmi teh. Ieu mah ari kanu jauh dijugjug, kanu angang di teang ari inung teh di silaturahmian. Hideng. Nya, ari bapa mitoha, tah eta silaturahmi teh jeung batur sai. Jeung batur sai mah heula. Silaturahmi teh ulah wakak kanu maot tapi kudu kanu hirup heuh. Silaturahmi mah. Silaturahmi teh di bumi heuh. Di bumi heula silaturahmi teh lain jig wakak pentas ditu. Di wakak naon silaturahmi teh. Kahiji ngurus keimanan atau gemuk keimanan teh kahiji silaturahmi. Kadua nya eta kudaek nyuguhan tamu tiwetan suguhan rada tarik eta mah gitu aya tamu ti kulon suguhan ngomong bari dageus kolot ari kolot teh naon tua ibu terang tua orang tua ari tua teh nya eta nya dibere nyatu nya kita mah tua nyatu nya mawa dua lagi sekolah kan kadua ngagemuk keimanan teh nya eta sing atoh kasemahan atoh katamuan kumaha we atuh cai-cai pae paribasaan nya syukur nya kudu daek mangka yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yukrim dhaifa nya wa man kana yu'minu billahi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir nah
nyariosna nu katilu ngagemu kaimanan teh ku cariosan anu sae. Naon aya sakurang dieu mah naon? Halus ku basa. Oh, gitu. Halus ku basa goreng ku basa Kang caroge teh. Manawi katampi ieu cai herang-herang loge tiis, cai tiis. Cai tiis herang anu amis mah teu acan ieu tacan sayogi ieu we heula. Amis ngageleser karasana oge kana tikoro salaki teh eta ku bahasa anu sae mah. Nya sok sanaon cai herang gitu. Mangga atuh di bade dileueut atuh saena mah disaepkeun ngarah teu kolesterol sia teh gitu. Eta tungtungna tah. Sia teh. Nya. Tah itu jantan cariosan anu sae. Maksana cariosan anu sae teh cariosan anu sae teh semata-mata eta cariosan teh eta bahasa teh nya eta semata-mata memanggil kana perkara anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cariosan anu sae teh naon cariosan anu sae teh ngajak kana kasa cariosan anu moal aya cariosan anu pangsae-saena lintang ti ngajak kana kasa. Ngajak kana henteu ngajak kana kamusuhan, henteu ngajak kana kaawor, henteu nyieun sinyal kagorengan, henteu nyieun sinyal hasud hiri dengki jail kaniaya iren pinastren. Nya ari ieu mah kumaha misalna rajeun teh ngomong pika resepeun peureut. Jadi cariosana kudu anu ngakurkeun ulah anu maseah. Cariosana kudu nu ngakurkeun. Kudu nu ngakurkeun batur misalna ulah anu maseahkeun. Bahkan anu ngangeunahkeun kana hate bar. Nyariosna kudu ngangeunahkeun kana hate mitoha, nyariosna kudu ngangeunahkeun kana hate minantu. Lain ieu mah sukene geus kagarawakan ka mitoha. Naon mah? Tau ucing bayur tah jedog we di mah cenah usaha kan itu. Eta cek minantuna bari ngarengkot ka aing eta mah. Da ciga gelap hampar. Ka aing tau. Nah nya. Eta sih. Dah ini teh baheula teh masalah teh cenah apa nu kitu teh cenah ieu kinaya. Nya atuh mah keun cenah ari cek pamajikan teh nya cenah mah keun cenah eta ucing teh cenah urang kekepan we cenah. Alah. Ari teh malah nek ku minantuna teh. Kita malam ku minantuna teh. Nah, eta bangke ucing di kaameu wae dikipir. Nya, bercigana mah ucingna geus nini-nini. Alah, cek minatohan aing tah mah beda. Alah. Alah. Masyaallah. Jadi kedanganeunakeun. Saumur hirup aing kakara aya. Saumur hirup pangaji osok ngaji kakara ngadeng ngajengan pika sebeleun ada. Betul baik. Kajian mah. Baik dia. Ya. Apa itu masyaallah. Jadi melihat teh batur eta muatan iman. Cing melihat teh batur geus sawaje meuli gemuk teh. Meuli gemuk. Da kumaha urang ayeuna? Bisa kuat keimanan urang ari hate batur saimah wae teu kabeu. Melihat teh anak, melihat teh pamajikan, melihat eta, melihat teh mitoha, melihat teh pokona dulur. Tah eta teh disebutna muatan iman. Naon salatna? Zadathum imanam ma imanim silih kuatan. Lil ibarat ayeuna ibarat cek tadi teh hiji pepelakan terang ibu terang hiji tanggal kai
Ari tangkal kai akarna hiji atana nyelengseng atana keseur. Mata eta katobang angin pukul noyan teu rungkad oge akarna lain anu kakale nu ka kidul tah nu kakale oge anu ka kidul ka wetan kulon nu kakale oge aya deui teh teh terus tebikeun ka ngaramat terengeusan si amat tah sakitu bae atuh nu kaaturkeun kumaha karantos kita titip nya mudah-mudahan intina mah asep intinya mudah-mudahan urang sadayana sing langkung kiat kaimanan urang sadayana sing langkung kiat kaimanan urang sadayana ku ayana kasimpulan nama ku ayana rengkap paripula langkah paripula urang sadayana sing dugikeun ka niatan di mana mimitina kuatna kaimanan teh tina suku tina ceulik tina soca tina cepil tina bang urang na kulit urang daging urang eta anu asupna teh anu asup kana awak urang teh anu asup kana hate urang teh nyaeta kudu perkara anu anu positif anu kasaean terutama dina cariosan jalmi upami nyariosna teleres iman manehana rontok nah iman bakal nyarios teleres iman berkurang ngurangan keimananna ka Allah Subhanahu ngurangan keimananna sarta leuwih jauh ari geus kurang iman mah jauh tina pitulung Allah. Jadi carana urang minta tulung ka Allah, carana urang ibadah ka Allah onang rahmat Allah. Carana urang minta tulung ka Allah nyaeta kudu dikuatkan iman. Sakitu aya nu kahaturkeun mudah-mudahan aya kaambil manfaatna kanggo anu kacalangapanana cara anu mupikeun. Ada anu bawa ya kumajain